Duh, biasa nama wayaki teh sok Rabul pasien teh. Ayeuna keur tiis bombong segala rupa tari iseun ayeuna mah. Hasil tani ngajual teh teu payu, segala rupa teu parayu. Akibat kunaon ayeuna meureun hese duit. Mentak ayeuna mah sabarahan usaha teh. Biasa nama wayaki teh sok aya 5 pasien teh. Ini manta anu. Anu acan aya hiji-hiji acan ieu teh. Duh. Assalamualaikum. Tah gini. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Abah udah. Udah. Nah, damang mah. Alhamdulillah. Wah. Bah, damang bah udah. Alhamdulillah. Ari Aduh. warga mah damang Oh, gitu. aduh, abi teh. Ieu teh mani asa kumahanya poek pisan ieu teh. Ayeuna. Nya abi teh balugong poek. Keu ai pang gumujang. Ngadenge naon dia naon sanaon? Abi teh meni asa poek-poek ting, ieu teh ampun. Jadi hayang kumaha? Hayang brui-brai. Hayang naon we caang gitu tah kumaha ieu teh poek we poek. Jadi akibatku kebluk eta teh, para roek kitu teh. Entah pang akang sing serikeun. Ge atuh. Juang implang heula. Jadi asa para roek ieu nya. Nya. Pidulan ulang mada ieu teh caraang atuh. Banjem ti beurang. Duh, cing atuh nempuh heula. Poek. Atuh da aya halan cing jang. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, sok bentakeun. Anger kan poek. Han? Poek. Nah, atuh mentalnya. Kumaha ai peuting mah mebleng pisan. Han? Peuting mah mebleng pisan. Ari heueuh ari poek, ai penting mah da mebleng poek. Gitu. Ngan dieu mah tengah poek mana nyebutkeun paroek. Ai kahayang kan itu teh pan poe marolotot. Nya nama gitu. Ngan ulah nyebutkeun poekeun. Paingan Abah Seuri. Atuh da kalakayang ngadenge poekeun bari jeung keur tengah poek kieu. Kang, Ulah sing eling. nya Bah tuh. Kita bieu teh sapu peuting. Teu sare puguaina teh pada ka dieu ge. Bari jeung tuduh ieu teh bari di dieu mah teh disuguhanna naon pisan. Kayana naon pisan cai teh aya anu Ari cai mah aya cai mah teu ngagentong heula. Beurina. Ngana ari di dieu mah cum ulah sok sagala sumenya ka Pak Haji mah. Ulah sok senye mah. Hayang cai jung ka dapur nyokot. mun sareng saharita waktu sarita angkat ka ditu ka tanah suci sareng Pak Haji Irus. Tah, eta teh saangkatan. Pak Haji Irus. Haji Irus. Ngan ari Pak Haji Irus. di dieu mah sabeus sareng Pak Haji Irus. Ngan di Jakarta teh lungsur. Sakloter biasa. Sakloter. Tah, ngan tepati lila papisah jeung Haji Irus. Ari Haji Irus mah panginten bade ka tanah suci teras. Embarkasi mana? Pak Haji ayeuna Han? kapungkur embarkasi mana? Embarkasi namanya di tatenya. Cikin cereng. Embarkasi Tanjung Priuk. Nuhun panginten. Tah ari Haji Irus mah ka tanah suci, papisahna teh. Ari Pak Haji mah ka tanah Abang. Belok. Oh, sareng ti dieu wungkul. Tawina teh bareng. Ai Haji Irus mah nyandak sajadah sareng sorban teh ti Mekah. Nuhun. Ada bieu mah share ti toko. Ari Haji Irus mah gaduh gelar namina Haji naon Haji Irus teh nya? Mabrur. Mabrur. Abdi ge gaduh gelar Haji Haji Tarso. Oh. Aya hartos Haji Tarso teh. Haji Tarso. Nuhun. Tara salat. Oh. Pak Haji mah. Itu Kedah, biasa we mah kedah. nyandak. Oh, atuh aya kitu mah sareng Ibu Halimahnya. Kan? Sareng Ibu Halimah atuh ka dituna. Ohon. Nepi ka Halim balik deui ka imah. Oh gitu. Gitu. Kamalian mah kapungkur kantos sakali ngan ngadua kali teh da bakal eueuh. Nyimpang we ka Tanah Abang. Da keur nu mimiti mah eta harita keur waktu urug terowongan Mina. Urug geuning. Pak Haji Wah, anu cilakana ge gempar. terang Pak Haji di ditu. Wah. Ampun anu korban keturuban ke terowongan Mina. Pak Haji wungkul salamat di imah. Dari imah. Imah di ditu di bumi
Jadi dia di lembur. Oh di Cikopi ya. Nya, Namun abi mang sanes ka Pak Haji geus mantak dukdak. Ayeuna gen kitu ti paseaeun macan teh. mantap di itu mah teh susah di Arab mah teh. Di Arab mah bakat Pak Haji suasana abi teh. teh sawios-wios upami barila gogol leher. Iya, bebas. Dari mah opieun teu aya. Teu Bebas. aya. Atuh rapikeun ngadongeng, mah ngadongeng Nah, lah. bet di dieu ngadongeng mah Biasa. Manawi Pak Haji di dia abi tadi dia ya. Sok. Erek gogol lehean di Pak Haji mah bebas. Nya da sapeuting atuh abi teh Pak Haji. Aduh, Arek kade lain. Da bangkuna teh teh geus sa ngomong nih abi teh. lah malum Pak Haji mah geus eueuh tanaga gitu. Malahan mah di Arab awak hawana teh panas di Arab mah beda jeung di dieu. 80 derajat Celcius. Aduh. Masakan doge, cum di ditu mah teu kusi digoreng goreng. Masakan doge di Arab mah Nya Pak Haji. kubur we na keusi, Asap, kan? asap. Katincak. Belum Pak asina. Haji mah pengalamanana nya. Pak Haji punten bari gegelehan. Nya Pak Haji mah sok lah kanu kumaha ge tara ieu antara usilan. Caranya sok bebas di Pak Haji mah sek eksarek ngendong oge na. Wayahna mah teh di kasuran aya hiji ge kasur geus lepo. Pak Haji da kutu nu teh sok Pak Haji mah ngadongeng da ku abi kadang ieu. Nya eta pok di ka Haji Halimah nepi ka Halim gitu balik deui ka ieu mah. Gitu. Entah Pak Haji mah bareto lah henteu ieu. Tah waktu kala ka ulin be Pak Haji mah di Tanjung Prakikuk. Priuk kan. Oh, Tanjung Priuk. Priuk Pak Haji. Mohon Priuk. Priuk. Priuk di Tanjung Priuk kala ulin. Mau Gitu. prakikuk. Mentak pengalaman Pak Haji mah wah Lain prakikuk. geus loba-loba gitu. Geus pengaosan, geus bosan-bosan. Mentak cenah cuk batur mah ari pangaosan kudu di Bandung cenah. Gitu. Mau kosi ini di lain Bandung meureun. Gitu. Mentak Pak Haji mah tara usilan ka batur lah rek itu rek ieu karep teuing sabodo teuing. Pangsabarna Pak Haji mah aya we nu mere beuh eueuh bae teu nanaon gitu. Ye. Diajak ngobrol teh ngabrobak sorangan sugan teu hees. Dolong eta kalah kerek. Ampun teuing budak ripuh meureun hees. Matana pangarata sadaya pengumuman nu maotnya. Duh. Wah rek kalayad heula atuh. Kalayad malah sabodo teh sikat suma sina hees. Rek kalayad heula aya pengumuman nu maot ieu lah. Ini abi kudah kumaha Pak Haji? Abi kudah kumaha ieu palakuan rek di jampe di dia atau Ji? Nah aing di jampe kunaon atuh? Nah ieu ka mana Pak Haji? Ji. Ji. Haji. Ji. Nah ka mana euy? Ih aing ari Haji. Ai kopeh. Nah Haji ka mana ieu euy? Haji. Haji.